Deui geuning tanda cinta teh. Tanda cinta anu tara bisa dibobodo teh ya. Jerawat. Meuni beureum ieu. Pencet gitu. Ah, sieun peurih. Antep wae, asa ngagokan deui, tapi keke. Asa jadi nyari. Keun kurang ingkeun nepi ka asakna. Jiga cinta kuring nu ayeuna keur mimiti ngacambah kaluar dina kulumudna. Mudak cahaya anu sumorot di soca anjeun. Akang muac. Nya bener. Jadi panyari geuning. Panyari kana banget kuring. Anu cuk batur mah ngalah ka indung. Saur bapa mah irung jeung halis kuring teh nyeples pisan. Pangambung sareng kening mama. Ari gado malah ka nini kuring. Naon deui jiga mama teh nya? Oh nya, buuk jeung biwir. Jika kembar cina kuring jeung mama teh. Tah kalebah awak jiga ngalah ka bapa. Malah lebah lempang mah cekih pisan. Pada ngakareplay. Saur Mang Omen mah kuring teh fotokopian bapa. Ari bapa nyari saha deui ari lain fotokopian ti bapa nama. Nya di aki kuring. Cenah eta oge da kuring mah teu kungsi tepang anjeunna kabujengan pinter. Ia ditampi iman Islamna diasih ku Gusti Nu Maha Suci. Amin. Euleuh eta saha nu kaluar dina kalangkang beungeut kuring? Walah bagi ngalobaan amwing. Oh kaharti ayeuna mah nya dina diri kuring teh aya mama, aya bapa, aya emin, aya aki, aya uyut, aya bao, jeung aya karuhun. Nya aya cinta aranjeun dina diri kuring. Nya aya jembatan cinta anu ngembat panjang deui, panjang pisan ngaliwatan abad-abad kahirupan. Eta walungan cinta ngocor ti Rama Adam jeung Ibu Hawa, terus ka karuhun, ka nini aki, ka indung bapa, terus ngamuara dina diri kuring. Nya aya cinta aranjeun dina diri kuring. Nya muhun insyaallah kanyaan kadeudeuk aranjeun baris dipiara ku kuring. Eta walungan cinta anu ngamuara dina diri kuring moal dikotoran, moal digegeuleuh, mugi Gusti ngaping ngajaring ka diri abdi. Tah ayeuna mah kate kuring teh keur mojeuna bunga. Cinta mekar dina dada bareng jeung jarawat nu melengkeung dina ieu pipi. Gerang ngarandakan, terus kembangan, terus buahan. Eta walungan cinta anu ngamuara dina diri kuring keun sina ngamalir terus ka anak, incu, buyut, bao, terus nepi ka turunan anu pangjauhna. Pancen kuring bajoang sakuat tanaga sangkan eta kasucian wahangan cinta teh ngamalir nepi ka samudra rahmat pangeran. Insyaallah ieu jarawat beuki ngaasakan, ieu hate beuki nyautan. Akang ari ayeuna aya di mana?